Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Cecilia Angelina Renata di kelas 12 MIPA 5. Di dieu simkuring bade mintonkeun salah sahiji monolog anu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung, neuteub imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, cebi, jeung sajabina. Ih, geus punceungis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobolo tea. Jerawat. Meni bareureum kieu. Pencet kitu. Sieun nyeri. Antep wae. Tapi asa ngaragokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang antep we nepi ke asakna. Jiga cinta kuring nu keur ngacambah kaluar ti kulumutna ngudag cahaya nu sumorot teu sacaan jeung akang. Nya jadi panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung sareng halis kuring teh nyeples pisan ka pangambung sareng kening mamah. Ari gado mah kan enin mini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh, bibir sareng buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak mah jigana ngalah ka bapa. Malah lebah leumpang mah cekih pisan. Pada-pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa ti saha deui lamun lain ti bapana deui. Nyaeta ake kuring. Tapi cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kaburu ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh, saha eta nu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring teh? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya uyut, aya aki, aya nini, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuaran ka diri kuring teh. Nya insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta anu ngamalir dina diri kuring moal dikotoran, moal dibeubeuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bungah. Cinta anu mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melelentung dina ieu pipi. Geura ngarandakah, geura kembangan, terus buahan. Walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun antep sinas ngamalir terus ka anak, ka incung, ka buyut, ka bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Ieu jarawat beuki asa
ari beuki nyanyangtang akang ari ayeuna aya di mana. Sakitu wae anu dipihatur. Hapan bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.